Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana mugia pangeran tetep nang tayungan karuhun tetep marengan sing berkah rahayu sanggah pinanjul pokokna mah lah aralus bisa raek lah. Ayeuna urang di dia dibubulak keur naon gitu. Lewat ari paribahasa seakan sainum cenah cek kolot nama bakalan barokah bakalan berkah tuh malah lewat tuh. Tip. Nah, ini lokasin ya. Lokasin aya bawang bodas, aya tarasi, aya gula. Ieu teh pucuknya tidak disponsori ku nama. Tidak sudah masuk sponsor. Sambal ya. Ini saya. Sebul, Bang Sebul. Wah, sambal jahat ya, Bang Sebul. Pokoknya mah jalan. Tah kitu. Karena ngaliwat teh ulah ditinggali geuleusna tapi ditinggali babarengana sabab sakan sainum eta jerona kabarokahan. Serap banget bako serap tuh serap. Apa nama? Action. Teh ayeuna ya bulan Agustus kayak di tanggal 17 payun gitunya urang ngaayakeun acara syukuran 17 Agustus. Acara naon? Acara kemerdekaan. Jadi acara kemerdekaan ieu ku urang ditingali, ku urang disyukuran, ku urang diayakeun kegiatan kabingahan kusabab kemerdekaan. Jadi anu ngaranna Minangkala teh nya. Tuh aya tingali aya lampu-lampu gitu kan. Aya lampu-lampu. Aya bendera merah putih. Eta nandakeun bahwa Indonesia merdeka gitu. Eta nandakeun bahwa urang teh Indonesia anu ka 77 tahun rek ngayakeun acara syukuran. Ieu di mana tempatna? Alhamdulillah ieu tempatna di Bubulak gitu nya, di Kampung Bubulak. Jadi kukituna urang ku aya terapkeun rasa syukur urang cicing di ieu nagara, cicing di ieu tempat ku syukurana ku Minangkala anu ka 77 di Indonesia. Tah kemerdekaanna jadi ari Minangkala teh Minang teh tahun ai kala teh baheula. Jadi muncek paribahasa zaman ayeuna mah Minangkala teh ulang tahun lah gitu ibaratna. Jadi bener-bener zaman baheula teh nu disebutkeun paling zaman anu keur zaman peurih-peurihna Indonesia teu acan kamerdekaan nyaeta ku peurihna memperjuangkeun kemerdekaan Indonesia ku urang ayeuna di tanggal 17 Agustus engke tah dirayakeun acara syukuran kitu. Ngopi. Ngopi. Tapi dia mulai trauma apa? Cuman
Ayo, Dar. Nah, tadi ngaliwatnya. Buset, aya juara bertahan. Orang Banten juara bertahan lagi, buset. Juara bertahan orang Banten jadi kuat. Ini di Banten mah naboh nate gitu. Lancar. Nah, kan kita orang Banten apaan sih? Aduh, dia jualan uyah sih. Dong kumaha dong pondasina. Aman. Pikeun mau orang Banten bisa kan kerjanya. Oke. Aing minta panas sih. Aing minta panas nang kuningan ya. Tuh, tadi aku ya. Naon buru ye orang Banten gitu. Orang Banten ke Banten provinsi na. Banten ke. Gitu jadi Banten unggul gitu. Banten unggul. Banten be. Jadi eleknya berarti kurang kuningan dong tuh. Coba ka dieu. Aing ngomong elok keneh coba ka dieu. Lo pengerahkeun orang Banten. Coba ka dieu geura. Jadi kuat. Aduh. Wah, ieu mah komo enakeun ieu asli rang. Kami setama beureum mongko. Beureum gitu. Jadi tiupan teh Kayak rada gurih-gurih seutik. lain panas ya disebut. Jadi di tiupan teh kan urang mah jadi tiis. Asa bagi panas. Buru aing diacakan teh kurang Banten. Di mimitian ku orang Kuningan. Kali terus dituluykeun kurang Banten. Kurang Kuningan asa gegel we mah suka dieu tah. Tandes. Di mimitian panas. Ayo orang Banten cicing banyak. Ngerakeun kurang Kuningan lah. Ya kan gitu. Cek kurang Banten mah meureun. Naon? Makanan sehari-hari. Bro, diwapan. Itu mau panas pisan. Ya, cara. Oi, kan dia buru. Diajaran. Dia Dimomoy. apa rek di kepel? Kumayo. Gitu. Orang Banten ya. Ese, neangan orang Banten kan kieu. Berarti lamun geus diakan eta nyaan, yakin bahwa itu orang Banten. Jadi Berarti orang Banten. Ulah eleh kurang Kuningan nya. Gitu kan. Banjir panas. Ayeuna urang ngomong kieu ya berarti jati diri orang Banten bisa sing leungit gitu. Si leungit kieu ya. Sok diawali kurang Kuningan, terakhir kurang Kuningan. Di Monggo. Kawin kurang Kuningan, daerah kayak kurang Banten nya, kurang Banten suka dia ya, suka dia nih. Jeung eta teh we. Jeung eta teh. Waduh. Gayam. Ntar masuk ke gayam. Nya, ya diawali kurang Kuningan. Di kurang Kuningannya ulang era kurang Banten nya, ulang era kurang Banten. Terus bisa tengah sudah diragang gitu. Pantai nyambat baju murun, set dah. Video nya, ya diawali kurang Kuningan. Di akhiran kurang Banten. Tias. Geus sidik geus ngaguru ka urang. Ya tara ieu cor. Tara lempo aing. Itu haukan we aku aing. Kon, kabe. Apa korobo? Pahit ya? Pahit lah. Sekarang lagi api ngepanas. Bara nu kieu teh. Cina naon? Lempo aing.
Ya, mal dia. Mal Pak. Masuk ke orang kuningan deh. Beak lagi. Dia. Jangan usul duluan. Nah, bujurna eta mah. Percuma ada pokok bae. Katanya pikirin. Kemarin akan jati diri Bang. Kadang sing aneh karena sombong cenah heuh. Ka dia sombong karena kitu. Tuh, maling mal disebut dia sombong Mas. Sing akeh. Ya.